Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir, biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka Cebrot. Geus teu bisa diingkahan deui. Dada Arya ditembrak satekerna. Korea blak bae Arya ngabebengkang. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Berangkayan Arya, ulah wakal langkarakan atuh. Anggana ngahehe mapanas lawan. Montong wakal ngeunah seuri anggana. Arya malang. Bari gurinjal we manehna hudang. Sarta teu anta parah deui. Sabrut we. Manehna narajang miheulaan ngagempurkeun jurus runtag jagat deuk ngabentur palipisan. Anggana teu nembal. Tapi rikat manehna mapag ku gerakan tambak limpas. Dua kekuatan diadu. Tregeg. Arya mundur. Sedengkeun anggana ngan ukur gagibeg. Tapi masih keneh tetep dina tempatna. Arya beuki panasaran. Srog manehna maju deui. Sabrut. Jurus runtag jagat ngadius saperti tadi. Nu tumrapna ka Arya ayeuna mah rikat manehna ngareundeuk ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Tapi gerakan Arya sakalieu mah kacida cepetna. Mana rikat ngajauh ka luhur. Bari langsung nejehkeun dampa suku katuhuna. Begituna geus teu bisa disingkahan deui. Cedak bae. Sirah anggana kabentur dampa suku palebah tarangna pisan. Aduh. Teburung manehna ngagero. Bari badana meh-mehan ti jengkang. Sedengkeun Arya harita keneh oge geus ngagejrig kana taneuh. Sarta geus teu mere kasempetan deui. Sabrut we. Jurusna ngadius deuk ngabentur hulu. Bari angkahanana geus buleud. Yen sakali ieu mah lawana teh kudu ngabebengkang. Tapi angkehan kitu teh nyalahan kabina-bina. Memeh gempuran pereup Arya bantrok jeung sasaranana. Anggana nu memangna geus hasil ngawasa deui dirina ku jalan narik sukatuhna ka tukang. Pikeun magehan kuda-kudana. Kalawan sakilat naker, mana rikat ngareundeuk bari langsung ngageser ke belah kenca. Leungeun katuhna metak kagigir. Deuk gahanca iga burung lawan ku tenggelan kepang. Rokaya Arya teh leh cingceung ngagentak manehna ngagilirkeun badana nakiskeun leun katuhuna kana pigeurang lawan. Bari jeung ngaheatkeun leun kencana deuk ngegampleng puceuli. Ngan bae anggana rikat jingkrak bari nunjelkeun deui tuurna kana hulu angan Arya. Tapi kawasna bae Arya can ngerasa boboleh. Manehna kalahkan ngagentak nyeureudeg bari ngagempurkeun pereup kencana. Tapi anggana saeutik oge teu ngejat. Manehna tetep ngajega dina tempatna. Tapi gerakan leun katuhuna sakilat naker diheumbatkeun. Deus. Pigelang leungeun Arya dihanca ku tenggelan kedet. Bareng jeung eta, pereup kenca anggana geus ngadius deuk ngagempur careham. Ngan bae Arya masih keneh kaburu ngabalirkeun beungeutna. Jurebat. Benah luncat ka gigir.
bari jeung ngahembatkeun tenggelan babad alas nyempong ti gigir deuk ngahanca beuheung nu tumerapna ka anggana rikat mundur salengkah bari jeung nakiskeun deun katuhuna geus kitu srog manehna maju deui bari ngasupkeun jurus kencana cedak teu salah deui ngahanca pueuh ceuli Arya ngagerung bari ngabangkieung sabot kitu ngagentak anggana ngagilek nyerong ngatuhu kira-kira 15 derajat dius jurus kenca asup deui cerot nyayang kana gado srog anggana ngagunakeun jalan jero bari langsung nunjalkeun tuur katuhuna duk teu salah deui ngabeset hulu angen nu disusul ku tenggelan kepeng nu ngajedak kana pueuh ceuli Arya ngagerung lambat naker bari badana langsung ngagebut namru kanca dangu tapi ngaran-ngaran jajaka nu geus cukup narima panggemleng tinu jadi guruna harita keneh oge ngagentak Arya ngagurinjal deui hudang sarta teu anta parah deui seret bae manehna mesat bedogna ari celegedeg ari kolebat we bedogna disabetkeun paparahna deuk ngahanca beuheung sanajan bener keur waktu tadi mah maksudna Arya ngan sakadar deuk ngajajal wungkul jadi hartina saeutik oge teu ngabogaan maksud pikeun ngabinasa tapi ari terus-terusan mah manehna nu kabeunangan akhirna jadi timbul oge amarahna nu ngabebela nu antukna pisan lat bae kana maksud nu mimiti mah poho geuning waka nyabut sih Arya anggana ngahehe bareblep manehna ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput nu maksudna leungeun lawan nu harita keur nyekel bedog teh deuk diketrok sikuna tapi da puguh Arya oge geus ngarti deui manehna ngagentak mundur salengkah bari gerakan bedogna terus nyerepet ka handap jelas maksudna deuk ngecekek kana sirah ngan bae anggana teu eleh rikat ngagentak manehna oge ngalugas bedogna sarta langsung disabetkeun ka luhur dipake mapag bedog lawan trang gerakan bedog Arya ngaheungeu bareng jeung eta srog Arya maju ngagunakeun jalan jero sakraut perep kencana ngadius deuk notog hulu angen oro kaya Arya oge teu kurang-kurang kesitna manehna rikat luncat ka tukang brek manehna depok bari nyabetkeun bedogna ngagunakeun gerakan rawe rantas nu maksudna deuk ngarampalkeun bincurang lawan tapi anggana rikat mundur bari nyolocoskeun bedogna ka handap trang akhirna bedog Arya bantrok jeung bedog anggana sabot kitu menengan sakilat naker anggana ngajorelat ka luhur bari jeung nunjalkeun bedogna kana taneuh sarta teu anta parah deui ngan cedak bae dampal suku kenca anggana ngabentur sirah Arya sarta ari cedak ari blak we Arya nangkarak Udang Arya gawe teh montong lalangkarakan bae kawas bolon anggana ngahehe deui teu beda we tinu ngageugeuikeun ogo we tumerapna ka Arya nepi kalenglengan pangaruh amarahna nu beuki ngabebela rajaat manehna hudang sarta teu anta parah deui belesat bae manehna nyampeuk bari moncongokeun congo bedogna deuk digabereskeun kana dada lawan nu tumerapna ka anggana make rada ngaranjug sagala mireungeuh gerakan lawan jiga nu deuk ancur-ancuran begituna rikat manehna ngajoreat ka gigir bareng jeung nyeplosna panarajang Arya anggana ngagentak ngagilek nyerong ngabarengan gerakan bedogna deuk dipake nyabat ke kemplong kan bae kalawan sakilat naker sarta di luar sangkaan anggana Arya geus hasil balik deui mundur ka tukang ngabarengan gerakan bedogna nu disabetkeun ka handap trang bedog anggana beunang dihanca satakerna nu ngajadikeun badan anggana meh-mehan ti kustruk kabawa ku gerakan bedogna sabot kitu kulawit bedog Arya nyerepet ka luhur jelas maksudna deuk nyabat beuheung nu tumeratna ka anggana sakalian manehna terus we ngareundeuk sabuk bedogna nyuruntul ka hareup deuk nobros hulu angen
Kok kituna Arya aya mah nu ngaranjug sarta kapaksa kudu ngagagalkeun gerakan bedogna anu satuluina manehna ngajaul ka tukang. Sedengkeun gerakan bedogna nyerepet ka handap. Trang. Bedog anggana deui gerakanana digagalkeun. Kaneg teu bisa kebat. Geus kitu serepet deui. Bedog Arya deuk nyabet beuheung. Tapi gerakan bedog anggana rikat nuturkeun ka luhur. Nu dibarengan ku gerakan leungeun kenca ngadius ka handap. Prang. Bedog Arya beunang ditakis. Bareng jeung eta, cerot, perep kenca anggana geus teu bisa disingkan deui. Gejrot kana careham. Arya ngagerung, derejeg. Manehna mundur. Langsung ngedeprek depok. Bari hojahna mah tetep we matak ngabahayakeun lawan. Hari teh keneh oge. Bedogna disabetkeun, deuk ngarampalkeun bincurang, nyerepet metak paur. Ngan bae kanca. Anggana leuwih rikat, ngajorelat ka gigireun lawan. Bari nyabetkeun bedogna, deuk ngahanca sirah. Orokaya. Gerakan Arya tetep teu bisa dianggap remeh. Kalawan cepet naker manehna geus hasil nakiskeun bedogna, ngagagalkeun gerakan bedog lawan. Bareng jeung eta, mainna rikat ngajaul ka luhur. Bari jeung nejehkeun dampah suku katuhuna ka gigir. Teu salah deui. Cedak. Nyayang kana sirah anggana. Teburung. Anggana nepi ka ngagerung. Bari badana ngajaregjeg sarta langsung ngagebut. Tapi bedogna rikat ditunjalkeun kana taneuh pikeun ngajaga posisi badan supaya ulah nepi ka namru. Sawat kitu, cering. Arya nincak di taneuh. Gilak manehna malih ka palebah lawan. Sarta teu talangke deui, corelat. Manehna luncat ngabarengan gerakan bedogna nyerepet deuk ngahanca sirah. Orokaya. Anggana oge henteu cileureun. Sabot bedog lawan nyerepet keneh. Ngagentak manehna ngedeprek ngagunakeun gerakan mau ngadangong. Bari bedogna terus dihembatkeun deuk dipake ngabajeg cecekolan lawan. Tapi Arya rikat luncat ka luhur. Bari bedogna dihembatkeun ka handap deuk ngahanca sirah. Ngagentak anggana gurinja tapak deku. Parejeung ngarobah gerakan bedogna. Saguribal naker. Congona dikulaiwitkeun ka tukang. Sina malagrang sapanjangna leungeun. Sarta langsung dihadangkeun kana bedog lawan. Anu harita keur nyerepet ka handap. Trang. Gerakan bedog Arya teu bisa laju. Bareng jeung eta, heat. Leungeun keca anggana dihembatkeun. Cedak. Cecekolan Arya anu memang harita kaayaan sukuna keur ngangkang tina taneuh dihanca satekarna ku tenggelan kepang. Arya ngagerung. Sarta badana kontan ngegeblag ka tukang. Dak bae. Manehna nangkarak bengkang. Bari bedogna mecreng kagebeungkeun. Sedengkeun anggana langsung ngajorelat ka gigireun Arya. Terus ngancam ku bedog. Nu harita congona dipancokeun kana dada Arya. Coba geura budi deui Arya. Anggana satengah gorowo. Congo bedogna tetep mancok kana dada lawan. Ampun anggana, ampun. Akhirna Arya nyebutkeun ampun oge. Panonna ngagiler, bari semu-semu nu cari nakdak. Kumaha Arya? Anggana negeskeun. Ampun anggana. Minta ampun, ngan sakadar pikeun nyalametkeun diri. Geus salamet mah. Teu naon nya. Ngabohongan saperti kalakuan lodaya kalaparan. Kitu nya Arya. Teu pisan-pisan anggana. Margi sayaktosna mah. Kuring ka Andika teh saeutik oge teu ngagaduhan hate awon. Bohong. Puguh Andika teh kompotan si Saduloh. Lesmana nu tadi gawena ngan ukur nyaksian. Harita gancang nempas bari ngajorelat ka gireun anggana. Sanes nun.
kasaduloh teh mung sakadar wawuh. Rumeh kuring rumaos diampihan di bumi na. Dupi ngomplot mah teu pisan-pisan. Yalah, mungkin Arya geuning harita andi kapipilueun. Saektos nama mung kapaksa awon teh kasebatna upami harita kuring sapertos anu ngamangsa bodokeun. Geuning ayeuna andika ujug-ujugna Rajang. Salaresna mah kuring teh hoyong nyobi wungkul. Mugi sing percanten anggana demi Allah kuring ka andika teh salaresna mah teu ngagaduhan maksud awon. Arya keukeuh. Itunya. Jadi ngan hayang nyoba wungkul. Nyoba teh nyoba kumaha? Hoyong nyobi hasilna kuring kengeng guguru. Margi kuring teh gaduh sang hareupaneun nu keng disebatkeun satru kabuyutan. Kitu tahangga. Emutan teh upami nyata-nyata kuring teu kiat. Hate teh moal regag rumegag deui. Yen anggana teh sejak di guru ilmu panemuna. Kitu tah salaresna mah. Lamun anikan unggul. Hate kuring langkung tiregreg. Margi tos tiasa ngaragrageun lawan nu teu kinten tangguhna. Ajak saha kuring tangguh? Nya saur saduloh. Ari eta satru kabuyutan teh saha? Anggana terus nalengteng. Bari sapwe bedogna disarangkakeun deui. Mere kasempetan ka Arya supaya hudang. Surajaya ti padepokan lemah neuneut. Surajaya. Anggana jeung Lesmana meh bareng nanyana. Bari riuk beungeutna pada nganung kakaget. Sedengkeun Wisena katut Wiraboma nu harita keur tingkat tayep ngadeuketan tembok. Duanana semu-semu nu ngaranjug. Sumuhun Sutajaya. Uninga kitu anggana Arya bari ngareret. Pogo we jaho mah. Memang bener manehna teh urang padepokan lemah neuneut. Ti lemur kuring mah karek gulampeng we kalebak. Jajalane nu ka Ciawi. Tempatna mah tos terang kuring oge. Malah kantos patelak. Mung nya eta manehna teh ngagaduhan batur nu tingkat pangabisana teu tiasa dianggap remeh. Saha kitu? Jalmina mah sepuh-sepuh. Duka guruna, duka saha. Bisa jadi guruna. Jadi kumaha maksud anika ayeuna teh Arya? Maksud mah upami ditampi hoyong ngaguru we ka anggana. Arya terus terang. Teu naon najan umurna sapantar oge. Lantaran tetela tingkat pangabisana mah lain hanap-hanap. Teu bisa Arya. Lain lantaran kaula koret ku pangarti. Ngan geus tangtu moal diwidian ku guru kaula. Ayeuna mah kieu we atuh. Ari bener mah andika aya balitungkeuneun jeung Sutajaya. Keun ku kaula bakal dibantuan. Kumaha tah? Ari kitu. Satuju? Pikeun kuring mah teu kinten nuhuna. Sasat aya nu haat di pangumbaraan. Arya lain deui giakna. Nya. Can nanyakeun padumukan. Nanu ti mana teh andika teh? Tebih kuring mah ti Gunung Cupu. Arya teu daekeun nyebut ti Ciawi. Nya kitu we atuh lah. Ayo atuh ayeuna mah milu we ka kuring. Ari kasaduloh moal bebeja heula. Kantenan we atuh bilih leungiteun. Sareng bade sakantenan we wartos yen kuring teh bade teras ngiring ka anggana. Nya, cing hayang nyaho kumaha popokanana. Lantaran kapan manehna teh ngamusuhnaker ka kaula. Kan cadang geus kitu mah leos bae.
Arya balik deui ngajugjug ka jero lembur. Sedengkeun anggana katut nu tiluan ngadaragoan di dinya bari guntreng nyaritakeun tina perkara Arya. Kanca dangu sadayana sanyana mah ti barang jurut oge Arya turun ti imah nyaeta waktu deuk nyusul abrulan anggana tea teu kusila oge saduloh maksakeun turun bakuna mah hayang nyaksian kumaha patelakna Arya jeung anggana. Lempangna sasalingkeran sieun kanyahoan kurang lembur. Arijol ka tempat arereuna anggana kasampak geus galungan patutunggalan. Begituna terus bae saduloh teh nyerangkeun bari ngajejempe maneh. Teh maksud deuk pipilueun. Lantaran kumanehna geus kaijir moal pikuateun. Kapan? Keur waktu ti heula oge kumaha? Hasilna meunang guguru deui teh. Dina seusehanana mah mubadir teu bisa diandelkeun. Atuh waktu Arya ngabengkang pangakhirna sarta nepi ka teu bisa daya deui. Dadana diancam ku congo bedog. Pungguh we. Ku saduloh teh kasaksian inya. Malah sakur pok-pokanana dina keur waktu gunung catur. Kumanehna geus bisa kadenge kabeh. Ku kituna ngagentak saduloh miheulaan indi tidinya. Tapi henteu langsung ka imah. Manehna kalah katerus we. Ngabeng beos nu maksudna deuk ka Cimalaka pikeun manggihan Bah Kendan. Kahiji dumeh sangeuk padeleudeuy beungeut jeung Arya lantaran nyata-nyata manehna ayeuna ngahiji jeung anggana. Atuh kaduana deuk ngadoni kanu jadi guru. Yen hasilna beunang guguru teh teu bisa dipakenya hareupan lawan. Sarta upama bisa mah saduloh teh deuk sakalian bae minang saraya kanu jadi guru menta dipangmaleskeun ka nyeri. Ongkoh deui ayeuna mah lawan teh jadi nambahan. Sajabana ti urang padepokan lemah neundeut teh Arya oge ayeuna mah geus dianggap musuhna lantaran geus nyata-nyata ngahiji jeung anggana. Nu batak pantes dina jolna Arya ka imah saduloh teh kasampak kosong. Kukituna teu ngalobakeun di pamolah. Lawas bae Arya indit deui nyampeurkeun anggana sabatur-batur. Nu satuluyna bring bae arindit ngajugjug ka Lemah Putih. Sajeroning lelempang teh Wiraboma hatena teu boleh ngagremet. Ras inget kana dongengna Ki Ardaim. Cenah aya budak ngora nu ngaributkeun di Cikuda. Sarta sangkaanana Wiraboma mah ujug-ujug museur we ka Arya. Atawa mun teu manehna geus tangtu saduloh. Kogituna teu diengkekeun deui pok bae ku Wiraboma ditanyakeun ka Arya. Nu tumrapna ka Arya lain deui ngagebegna. Puguh rumasa yen ngadon ribut jeung Ki Ardaim teh nya manehna pisan. Beuki komo sanggeusna kanyahoan. Mana horeng Ki Ardaim teh kaasup keneh mitrana anggana. Atuh nyimaya kanyataanna mah geuning bebenena wisena. Kukituna pikeun Arya mah geus matak beuki reuwas we. Sok sanajan hal ieu teh ngan sakadar dilantarankeun ku salah sangka ti pihakna Ki Ardaim. Tapi jeung tinimbang disumput salindungkeun leuwih hade terus terang bisi matak ngabalukarkeun nu kurang hade. Nu matak sanggeus manehna ngahuleng teu talangke deui pok bae dibejakeun yen nukung siribut di Cikuda teh tayalian ti manehanana. Teu poho bari diimplik-implikan yen hal ieu teh sanyana mah lain dihaja. Tapi geus bisa dipastikeun ngan saukur kajurung ku salah sangka. Nyaeta waktu nyimaya kumanehna disampeurkeun. Kitu ti antarana katerangan Arya nu diebrehkeun ka Wiraboma. Bari disaksian ku nu sejen pada saregep ngadengekeun.
Namun aki enjing nepi pageto ge abdi teh bade merlukeun nepangan Pak Ardaim, bade nyuhunkeun dihapunten. Arya nutup carita anak ngebrehkeun karumasanana yen manehna nu salah. Nyaritana kitu teh Arya bari ngareret kawisena nu leumpangna ngarendeng jeung Wiraboma. Bari hate mah ngarasa risi paur wisena kahudang amarahna. Memang sakuduna kitu Arya. Gan ke ari kadituna mah diantar ku kuring. Perlu aya nu ngajejeran, bisi di dituna salah sangka deui. Anggana nemrong. Nya nuhun we atuh angga. Arya kontan ngerasa bunga. Lain pedah deuk dianteurna. Eta ku ngadenge pok-pokanana nu nyata-nyata henteu nyalahkeun teuing ka manehanana. Kapan cenah? Bisi di dituna salah sangka deui. Ku kituna geus bisa dihartikeun yen pihakna Pak Ardaim oge henteu bisa luput tina kasalahan. Maksud tadi mah anggana teh deuk langsung ka Lemah Putih. Tapi dipikir deui di ditu teh eueuh sasaha lantaran indungna keur aya di Bantar Ujeg. Ku kituna kuncung-kuncung teh terus we muru ka lemburna Kidipa. Minangka reureuh heula lantaran maksudna deuk terus ka Bantar Ujeg. Sajeroning dariuk deuk bae anggana nanyakeun tina perkara Bahladuni. Bakuna mah hayang leuwih jelas naon sababna nu matak Bahladuni siga nu naker ngakalakeun ka manehanana. Lantaran ku teu wawuh teh hal ieu teh matak ngadatangkeun teu kaharti oge. Tapi nyaeta puguh Wiraboma oge poekeun manehna ngirung ngan ukur bisa nerangkeun yen pangna manehna patelak jeung Bahladuni teh dume Bahladuni nalengteng anggana nu maksudna geus jelas lain deuk maksud hade. Bet matak nungtun kapanasaran aki. Matak teu kahartos bakuna mah. Piributeun teh asa nyararantong pisan. Anggana bari terus ngahulang. Rupina jangga. Moal teu tina buntutna si Barong atawa si Sutajaya. Wiraboma ngebrehkeun pamanggihna. Sutajaya. Arya nemrong nanyakeun bari riukna pinuh kakaget. Nya Sutajaya jeung Arya. Sutajaya urang lemah neuneut. Wiraboma ngajelaskeun. Nah manehna teh aya patula patalina kitu sareng anggana. Memang Arya. Nu nembalan mah anggana. Sanyana Sutajaya teh beunang disebutkeun lawan kuring. Jelas nama manehna teh nu ngamusuh guru kuring. Kung si Bantrok manehna ngalaman jadi pacundang. Tapi nya kitu manehna rupana terus ngunek-ngunek. Kebeneran gitu mah atuh. Urang jora we ka tempatna. Arya geus teu sabar. Asa aya jalan komo meuntas. Udah yakin heula Arya bisi eta nu kungsi patelak sareng Aki Boma teh ti pihak sejen. Anggana teu ujug-ujugnya tujuan. Ya teu naon atuh angga. Ieu mah hitung-hitung ngalaksanakeun maksud kuring we. Lain. Aya urusan jeung Arya tina perkara naon. Anggana kah kana lengteng. Tina perkara Rajapati. Bapak kuring tadi pateni ku manehanana. Kitu kutan. Nya munasabah tuh pama Arya ngayakeun balitungan teh. Malah sakuduna. Nu jadi kolot atuh. Anggana bari terus ngahulang. Ras inget kana kaayaan diri pribadi. Pangna ngayakeun balitungan jeung Barong teh nya kitu pisan sabab musababna. Eta sababna angga ongko deui kuring teh geus krenyeng naker. Ya kapan cenah kungsi Bantrok? Nya kungsi
ngan nyaeta kaburu aya nu ngabantuan. Cacakan lamun harita taya nu datang mah kawasna maksud kuring teh harita keneh oge geus kalaksanakeun. Saha kitu nu ngabantuanana? Nya duka teuing sahana mah. Ngan geus aya umur kitu eta pantaran aki boma. Ngan itu mah jangkung. Keke, buah nu kantos patelak sareng aki. Anggana bari ngaret ka Wiraboma. Wah, eta godeng narabok. Wiraboma nanyakeun ka Arya. Laras aki kitu pisan. Bisa jadi manehna. Nya moal peti nya enggak. Nuna tanyakeun teh tangtu ti pihakna si Sutajaya. Wiraboma jauh buleud we sangka anak-anak. Ya kungsi gitu manehna patelak jeung Arya. Angganana lengteng. Secara langsung mah teu acan. Ngan kukuring geus katoong tingkat pangabisana lain hanap-hanap. Malah bisa jadi aya di saluhureun kuring. Arya ngajelaskeun. Wah, tapi lamun nya nu dimaksud teh manehanana. Tetela tingkat pangabisana teh teu bisa dianggap remeh. Age oge harita teh sanyana mah teu kuat. Wiraboma nemrong. Kan sedang kitu jeung kitu we nu ngobrol teh ngadongengkeun tina hal kaayaan Sutajaya. Sok padahal nu diupat nama nyaeta Bahladuni. Harita teh teu jauh ti dinya. Saprak ti heula riributan jeung Wiraboma teh. Lembur Kidipa teh terus diincer. Suganan nu diteangan ka tembok ngulampreng kabelah dinya. Malah kabantar ujeg oge kungsi dilanglang. Harita teh kabeneran Bahladuni datang deui ka dinya. Geus rada lila malah ngadedempesna dinusuni. Nyerangkeun ka palebah imahna Kidipa. Tapi saurang oge taya nu tembong. Kidipa harita teh keur aya di kebon kadua pamajikanana. Arek jung pisan Bahladuni nyingkah lantaran geus ngarasa kesel. Ngadadak manehna nyalingker deui. Abringan anggana ngarongheap manten kadinya. Sabrehan oge ka Wiraboma mah ujug-ujug apal we. Bakuna mah mireungeuh tangtunganana nu pecekrek leutik. Ngan nu sejena luput teu wawuh. Ngan barang ret ka Arya teu kapalingan. Sidik nukung Sigalungan jeung Sutajaya teh. Geuning masih keneh komplotanana. Nah, nu mana? Nu ngaranna si Anggana teh. Bahladuni ngagerentes di jero hatena. Tapi moal salah deui. Pasti ti antara nu dua. Bahladuni bari rutret ka Anggana jeung kawisena nu harita lempangna parendeng. Ngagugu nafsu mah geus hayang gapruk we manehna teh narajang. Rokaya pilawaneun teh lain enteng-enteng. Lantaran ku manehna dibanding-banding. Lamun teh mah tingkat pangabisana eta nu tiluan teh saimbang jeung Wiraboma. Geus tangtu disanghareupanana bakal kacida beurata. Kapan kakaranya harapan Wiraboma oge saurang. Karasana geus ripuh. Sanajan bener manehna teh unggul. Tapi mun dikarepuk mah geus yakin manehna moal kuat. Kayak kieu mah. Ngalawanna teu bisa. Sologoto aing teh. Hang tu aing teh kudu mau batur. Atawana ngalawana kudu dicehcel saurang-saurang. Bahladuni terus-terusan galecok di jero hate. Sarta sanggeusna Anggana katut nu sejena. Blas-blus arasup ka imah. Bahladuni ngagentak kaluar tina panyumputanana. Maksudna deuk terus mulang ka padepokanana pikeun babadamian heula jeung Sutajaya katut Surabonang.
Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.